Jang, Ujang, loba kitu duit menang di mana eta maneh? Jang, sok jelaskan ka Bapak. Kamari kan Pak dewek teh nabung. Alhamdulillah geuning jeung babantu Pak Haji Gopur. Lumayan lah Pak. Alus Jang sok. Daripada geuning dek teh asa aya hayang meuli motor geuning Pak. Terus dek teh yang kawin Pak jeung si Teh Rika. detik kene jeung yang kawin ki IG can lempeng mah teh usaha anu bener kewe masalah kawinna gampang. Geus aya milik nama. Kan jadi keur usaha ya Pak tingali ieu urang loba duitna geuning da nama geus gawe geuningan. Urang teh bogo ka si Neng Rika teh yang gara-gara kawin. Padengekeun padek dek curhat ka Bapak. Pas harita dek deketan si Neng Rika kuat teh ditembak Pak lewat HP eta teh ditembakna teh. Terus teh kumaha? Terus urang suruh ditolak heula. Ditolak. Pak ditolak. Mata kantong di HP atuh nembak awewe teh. Ada era tuh pas cara langsung mengungkapkan curhat teh era dek teh. Era. Terus kumaha? Emang kejadian Pak. Dengan ditolak. Terus atuh henteu Pak ayeuna mah kan geus apal trikna geuning Pak lewat pengorbanan urang ye. Loba duit mah ka dieu PHP-keun ka Bapak bisi leungit Jang. Lain ade kawin lin king sakide dikawinkeun ku Bapak. Ceu apal teu? Nya teh apal Pak Haji abi mah. Duka ka mana geuning nyimpen oge teh apal geuningan. Da masih kene katingali kamari mah. Nah ayeuna jeung eueuh nya Pak Haji. Naon? Aya naon ya teh Umi? Asa rame kieu aya naon? Pak Haji, kumaha damang? Bu, damang. Alhamdulillah. Diikhlaskeun wae Pak Haji. Pak Haji teh leungit duit jang ieu teh. Leungit duit Pak Haji teh neneangan dungan di mana? Hah? Leungit duit? Leungit duit di mana Pak Haji? Sabaraha duitna? Ujang. Haji teh leungit duit 5 juta teh. Kamar teh simpenna teh di galar. Duh, kunaon? Mana gue mikir gitu, Jang? Ujang kunaon? Sok nyaritakeun ka Umi, kunaon? Aya naon Ujang mah teh sok make nabung ka Pak Haji teh kunaon? Har, Umi kunaon? Hudang, Umi hudang. Si Ucup ieu mah. Si Ucup ieu kamari si Ucup teh gawe jeung Deek. Si Ucup ieu mah da yakin ka imah teh jelema duit loba sudah. Si Ucup moal 5 juta si Ucup teh yang kawin majarkeun teh cenah. Atuh cek heula we eta teh. Tobat Ucup, tobat. Urang teang ayeuna mah ka imah si Ucup teh bisi kabur init Pak Haji hampura nya budak Deek. Urang teh apa tah si Ucup teh sugan teh menang gawe we menang gaji. Pas teh nyokot teh nagalar. Pokokna Deek teh yang apal. Pak Haji hampura nya anak Deek nya Umi hampura oge Deek urang teang enem pokona mah. Siapa kabur? Aduh, Gusti ampun. Udah sedih baraka ya Allah. Ampura Pak Haji, keluarga Umi. Angkat Jang, bantuan angkat Jang. Si ya, karunya. Sekolah tuh benang camping masih lagi. Atur nuhun uan nyuhun kini subscribe supaya semangat bikin video na.